adhara samsal wujud alamatan li rahmatihi lil alamin wal jud sayyidina Muhammadan khairu walidin wa khairu mauludin asyhadu an la ilaha illallahul malikul wadud wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul maqamil mahmud. Allahumma salli wa sallim ala khair khalqi sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa uswatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa hizbihi wa ansurihi ajma'in. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat, dakirin wad dakirat, muslimin wal muslimat rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala fa'lam annahu la ilaha illallah. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma min abdin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi li arudda salaman. Wa qala ma min abdin man adzama fi maulidi syafi'ahu yaumal qiyamah. Wa qala man asbaqun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah. Qala man qala la ilaha illallah. Wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam man ahabbani kana ma'i bil jannah. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin ashabal fadilah, para asatid, para muallim, para kiai, para masyayikh, wabilaula anya sepuhan di majlis di masjid Baitul Muttaqin, laras Baitul Muttaqin Al Mukarram an parantos menutupkeun acara Shahibul Auqat Al Mukarram parantos ngaoskeun debat al janji parantos ngaoskeun ayat-ayat suci Al-Qur'an tambi tawasul mangkobah kum jamaah sadayana bapak-bapak biwa ibu ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Daramang sadayana bapak ibu alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Karunia Allah teu kinten agung nu dihaturkeun ka sadayana nu ngarampal di haflah barokah nyaeta Allah maparinkeun izin netepkeun dina lisan bapak ibu kalimah agung mantenang. Itu adalah karunia teragung terbesar anu janten nyampurnakeun keimanan, keislaman, keisanan. Maka dina ketetapan Allah nu ieu mudah-mudahan bapak ibu sadayana diuwuh ku barokah panjang yuswa sadayana, barokah sehat sadayana, barokah rezeki dan sadayana, lakukan barokah kasam, barokah salamuna, barokah sehat jasmanina, sehat rohanina, sehat ekonomina. Kalayan di akhir hayat urang sadayana barokah salam dunia para dunia ke akhirat. Lakukan kalimah agung mantenan nu diwidikeun ka urang sadayana dina peutingan wangian anu mulia ieu nyaeta kalimah agung, kalimah benteng mantenan, kalimah la ilaha illallah ismi wa man qalaha faqad dahalaha wa man dahalaha faqad umina min adzabi.
nyarita sasih ayeuna manakiban sekaligus mengiringi takdiman wa takriman kana ni'emutna dilahirkeunana junjunan urang sadayana junjunan semesta nyaeta kekasih urang sadayana habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kalangkungan Maulidur Rasul dilantunkeun ku lisan-lisan kesucian jiwa anu cinta ka mantena anu lahirna mantena ngangken ka urang sadayana sebagai umat mantena anu tabaah ka anjeunna bari misalna ku ridho mantena cinta mantena anu kabawa di dunia dugi akhiratna amin. Eta kahuyung tidak margi anjeunna salah satu hamba khairul khalq sebaik-baik makhluk anjeunna dalam ilmu tauhid berbagai bab yang menyatakan adalah beliaulah manusia paling utama di dunia dan di akhirat. Bahkan dalam salah satu kitab dalam Husnul Hamidiyah ulama ubillah seorang alim pengarang kitab Husnul Hamidiyah berkata wa hussu khairul khalqi an qad tamama bihi jami'a rabbana wa ammama bisa tahu pasaruhu bi ghairihi la yunsahu hatta zamanu yunsahu tos ditangkos bangsa saya makhluk Allah buktosna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syariatna kangge sadayana warga negara mana bae mangka tidak untuk satu kelompok tidak untuk satu negara tapi silahkan badai Amerika, badai Rusia, badai Afrika, badai Indonesia, badai Saudi Arabia, maka anjeunna diutus untuk semuanya. Dan syariatnya walaupun zaman saling berganti, syariat Kanjeng Nabi Muhammad tidak akan tergantikan. Mudah-mudahan urang sadayana walaupun terus zaman semakin mengkilap, menggemerlap dari zaman manual atas zaman milenial bahkan dikatakan orang-orang zaman jet mudah-mudahan tetap urang Allah sebagai roh urang sadayana Muhammad sebagai nabi urang sadayana mudah-mudahan amin. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Mudah-mudahan ulah pangsiun Kangjeng Rasulullah amin ulah pangsiun dikrullah ngalangkungan manakiban ieu teh aya lintah diwati wasiat ka diri pribadi sareng wasiat ka sadayana hayu mudah-mudahan urang sasarman mencintai Allah melalui media thariqah qadiriyah wan sabandiyah dengan perbanyaklah dikrullah dan lanjutkan karena kita tidak akan kenal Allah tanpa wasilah Rasulullah tanpa wasilah hamba pilihan Allah yaitu kekasih urang sadayana. Oleh karena itu cintailah Rasulullah dengan memperbanyak sholawat kepadanya. Yaitulah dikirnya la ilaha sholawatnya teruskan tadi dibaca oleh Bapak sholawat Bani Hasim sholawat Nabi Jil Ummi waktu khotaman baik teras deui sholawat sanesna diaoskeun ku Bapak. Mangga dina kasempatan anu ieu ngalangkungan manakiban kalayan urang tos nampi anggean-anggean nu diangge ku marantena mudah-mudahan raksukan mulia anjeunna sehingga raksukan anu janten jaminan dunia sareng akhiratna yaitu la ilaha mudah-mudahan ditetepkeun oge dina salira urang sadayana di dunia dugi ka akhiratna. Itu punten Bapak Ibu sadayana tah eta punten sok urang agungkeun mantena ngalangkungan sholawat ka mantena mangga sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina ma'urang sareng sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in
Kangjeng Rasulullah kersanya bat abdi sadaya dipayuneun Gusti Allah sinjanten usul sadaya. Teraskeun mugi Kangjeng Syekh Abdul Qadir kersanya bat abdi sadaya dipayuneun Gusti Allah sing janten usul sadaya sabun barok. Mugi Kangjeng Syekh Abdullah Mubarak kersanya bat abdi sadaya dipayuneun Gusti Allah sing janten usul sadaya. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Syekh Ahmad mugi Kangjeng Syekh Ahmad sahib kersanya bat abdi sadaya dipayuneun Gusti Allah sing janten usul sadaya. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Insyaallah husnul billah. Bapak Ibu parantos talqin kan leres. Itulah talqin itu, doa Bapak dan doa Ibu diimplementasikan dalam dia berjalan Bapak. Berjalan di waktu di dunia iya. Da tugas hirup urang teh kudu berjalan melaksanakan syariat agama Allah. Surah Imam Nawawi, malam yajra fid dunya bihadihi maka fid dunya lam yasud fil akhirat. Sahawa jalma rek ibu-ibu rek bapak-bapak rek pamuda rek pamudi ek nu anom ek nu sepuh teu pepelakan di dunia mana mungkin panen di akhirat. Waina sakitu ieu widi ti Allah dina wengi nu ayeuna ibu bapak ka sahibul hajat sahibul makom sahibul wilayah di tempat ieu ngempel sadayana ngariung mumpulung nuju bercocok tanam. Cocok tanam naon? Muhun kangge bekal ibu bapak. Ngarang teh di akhirat urang mah panen ku keabadian ridho Allah. Amin. Panen ku rahmat Allah, panen ku fadl Allah, panen ku magfirah ampunan Gusti Allah. Lamun teu ku eta kunaon deui nyandarkeun balik ka ditu. Lain kurus 1 tahun, lain kurus 10 tahun, bahkan lain 100 tahun, lain 1000 tahun. Tapi urang euy ka alam kadua mah ieu mah alam panah itu mah alam bako kekal abadi. Ka mana nyandarna? Ku kakuatan hebatna urang, ku kakuatan pinterna urang, ku kakuatan populerna urang teu jadi dangdanan bagian. Ari teu dilibatkeun mah dina dasar kalimah Allah, kalimah la ilaha maka kalimah nu abadi teh kalimah mantenna. Maka hikmatul kamilah tim hikmah nu sampurna. Alim nincak dina dasar kalimah fa'lam annahu la ilaha mana mungkin menang keabadian. Keabadian teh tatkala gerak jeung calik urang nyandarkan ka urang. Tatkala urang bingung jeung bungah urang teu lesot teu ngabalieur ti zat al mudabbir anu ngatur sakabeh makhluk termasuk nu ngatur urang. Itulah katauhidanana insyaallah. Itulah bekal takwa. Itulah bekal ikhlas. Itulah bekal anu abadi bihaqi la ilaha illallah. Ngalangkuan raksukan anu diange ku Rasulullah, raksukan anu diange ku Syekh Sultan, anu diange ku Syekh Abdullah Mubarak, anu diange ku Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin. Ayeuna bapak sadayana anu keng tugas amanah ti mantena nuluykeun selama hayat dikandung badan, maka angean eta mugi Allah netepkeun dina salira urang sadayana. Amin. Eta intina. Kan engke teh di ditu teh urang teh di akhirat di alam kalangkengan
bakal milarian naon milarian syafaat hoyong syafaat dina hadis qudsi disarioskeun bakal ngasrup jalmi miliaran dihadapkan dengan tegang anu kacida luar biasa harap dan cemas dina poe ka kenting dina poe ka keung dina poe dicekam ku ketakutan dicekam ku kasieun dicekam ku harap dan cemas dicekam ku harapan anu sangat menentukan. Nah ieu teh laknat, nah ieu teh rahmat urang teh dina poe. Nah ieu teh adab, nah ieu teh pahala. Nah ieu teh na surga bakal kana surga, ujung terakhirna nah bakal kana neraka. Maka didinya terseok-seok jalma. Milarian saha pertama ngidongkapan Abul Basar bari sadayana masing-masing kelompok masing-masing negara masing-masing rombongan memerintahkan untuk mengajukan permohonan melalui saha Abul Basar Nabi Adam alaihi salam. Ya Abul Basar de bapak sakabeh manusia abdi dina wangkid ieu tos teu kiat nandangan ieu panas anu teu kinten dahsatna panon poe 7 kan disakalikeun ayeuna mah hiji bari jutaan kilometer Pak tapi panas keur panas mah urang teh ripuh deui bari ka mana urang ari di dieu mah di dunia mah aya bumi aya tatangkalan laras tapi di ditu iwati nyandarkeun diri kana rahmat jeung ridho Allah ngalangkungan di dunia ieu pepelakan bari sambungkeun frekuensi Bapa ruh Bapa sareng ruh jalmi-jalmi ngantos majunan urang saha Abul Basar Nabi Adam alaihi di mana patokanana wilayah frekuensi spiritualna di dia di bawah susu sebelah kiri kira-kira 2 jaringnya ieu aya latifatul qalbi nyaeta aya naon katauhidan kaadaman katauhidan kamarifatan kamusyahadahan adab eta bageus di ayeuna keneh penakan saha jalmi nu menakan ayeuna penak keneh di akhirat amin kurasa katauhidan kurasa kamahabahan kurasa kamusyahadahan mangga di dia terus tapi eta nu di Adam naik kana latifatur ruh nu di Nuh sareng nu di Ibrahim sami sadayana oge min nuri Muhammadin tina nur Muhammad min ruhi Muhammadin tina nyaeta bini bibit buitna pokokna abur ruh di Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam penakan ti ayeuna naon kaadaman dikrullahi akbar sabab didinya aya tauhidna didinya aya ma'rifatna naon ka Nuhan dikrullah naon ka Ibrahiman dikrullah eling ka Allah dalam kapasitas bertauhid eling ka Allah dalam kualitas ma'rifatullah eling ka Allah dalam kualitas musyahadah mudah-mudahan wallah diaturkeun amin jadi we gawe hate kaadaman jadi naon fi'lul qalbi gawe hatena nah, gawe hati ma'rifatul ma'bud mengenal Allah di ibadahan bikuati dikrillah ku kakuatan dikir ka Gusti Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Allah hamba Adam keun amin ya Allah hamba Nuh keun amin ya Allah hamba Ibrahim keun amin ya Allah hamba Musa keun ya Allah hamba Isa keun ya Allah hamba Muhammad keun amin la ilaha lain hoyong jadi nabi jeung lain ngaku jadi ngaku nabi
Iya, saking hoyong bergabung kaikhlasan marantena diikuti ku kaikhlasan Bapak Ibu sadayana nu aya dina Baitul Muttaqin ieu. Amin. Jadi bergabung sareng Adam, bergabung sareng Nuh, bergabung sareng Ibrahim, ti ayeuna bergabung di akhiratna. Pidawu Allah dina Quran, wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabil. Saha wae jalma di dinya rek mana merek bapak rek ibu arek budak rek kolot saha jalma nu lolong di duniana lolong di akhirat nanti nu dimaksud lolong naon dinya lain lolong nu ieu lolongna nyata nu aya dina dada la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati bis sudur. Nu dimaksud lolong dinya lain lolong paningali nu dohir bageur tapi nu dimaksud lolong teh lolong dina hate kulub jama mufradna qalbu kulub nu aya di mana kulub dah hate pis sudur nu aya dina dada ieu latifatul qalbi ieu latifatul ruh ieu latifatul sirri ieu latifatul khafi latifatul ahpa. Semakin dalam pemahaman semakin manfaat jeung semakin beruntung. Karena di dalam Quran itu ada dohir ada batin. Innalil Qur'ani dhahran wa batnan. Sesungguhnya dalam Al-Qur'an itu aya batinna, aya dohirna. Maka dikir oge aya dikir dohir, aya dikir batin. Dikir dohir nama la ilaha illallah. Nu batin nama rahasia ibu we sareng Allah di dinya. Nah, tos latas ma'ul hafado sehingga malaikat ge teu tiasa teu dipasihan uning ngaku Allah sehingga nguping naon jeritan bersitan hate Bapak. Ternyata di alam malakutna Bapak terus wae cacarios ka Allah nu kagunganna nepi ka cici ngadudukeun Bapak di mahalul ma'rifatna tempat ma'rifat. Akhirna khotratus samawat getaran ahli langit ada dalam jiwa Bapak, dalam kalbu Bapak. Semakin kuat mengkristal dikirnya, semakin tenggelam duduk dina puadi mata hate Bapak, sehingga didinya basiroh Bapak jalan ingat kepada Allah. Maka didinya Bapak teu karasa tos dikir Bapak menduduki mahalul mahabbahna. Jadi ayah hadir di tempat mahabbah. Jadi cinta ke Allah nah. Jadi resep ke Allah teh dikir teh. Aya gregetna, aya ngalketeina jiwa. Maka lamun teh mah tos cari dirinya eta dikir pidawu ulama ubillah lauduktum halawatal uslah la arabtum mararatal qati'ah. Lamun teh mah geus ngarasa amisna betah sareng-sareng Allah di waktu salat, di waktu ngaos, di waktu ngadoa, di waktu ibadah haji, di waktu umroh, di waktu amar ma'ruf nahi munkar, di waktu sedekah jariyah, di waktu di kebon, di pasar, di mana wae, jalan hatena teras dugi ka ngalketeh rasa manisna bersama Allah dengan kekuatan zikir. La arabtum mararatal qati'ah, mesti Bapak akan betapa pahitnya tatkala tidak bersama Allah. Ansok biasa namam teh eling ka Allah. Nah, tiba-tiba teu eling, poho tidak enak, tidak ada lezat yang datang dari sawarga Allah, tidak ada kelezatan yang datang dari hati Allah. Gersang we dahar si dahar, tapi biasa-biasa. Eueuh nikmat aya dina jiwa. Tapi tatkala ingat Allah, betapa enaknya. Semilir angin menerpa badan kita, betapa nikmatna. Da tembus nu di jerona mayun ka Allah. Tembus mata hatena, rawanikna, ruhanina, kanu gaduhna, nikmat. Maka henteu sia-sia perjalanan ibu dimanapun, lagi apapun, sabab hati ibu selalu aktif bersamanya. Cicing mahalul mahabbah resep ka Allah. Da karasa jeung karampa kanyahan jeuna oge ku urang. Keur dagangna, keur tanina, keur sehatna. Coba lamun Allah nyerenkeun ka urang, tiarang ngatur kicep jeung peureum urang. Rek kumaha capena, jeung kumaha kakuatanana. Tapi Allah tos ngaotomatiskeun. Dalam bingkaian deudeuh mantena, nyaah mantena, ngiceupna, peureumna, gerakna, calikna
ditanggal waler ku anjeunna sagala-galana. Masya Allah. Nikmat pangeran anjeun mana nu rek dibohongkeun ku anjeun. Dikir nyusul maka eta nu nyukuran nikmat Allahna. Babi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat pangeran anjeun mana nu rek dibohongkeun ku anjeun. Hirup hate eling ka Allah, keur jalan syukur ka Allah. Apalagi zaman semakin menggilas kita sekarang, milenial. Apa yang dilarang sekarang ada bermunculan dan sulit untuk dicegahnya. Karena memang keadaan sudah posisi begini, lelewa gogoda muncul, hayang nempok di bana wage tinggal mutikeun jari jemari, nu ulah cik agama ge aya bisa ketempok, nu ulah cik ukuran barudak laleutik bisa ketempok. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Maka sok ayeuna urang sasarengan nyuhunkeun ka Allah kangge diri urang sareng kangge putra-putri urang. Bari teraskeun ieu kamajuan teh memang hakikatna ciptaan Allah, tapi ujian oge Kang Man. Semakin hebat, semakin mengkilap. Bahkan tadina poek jadi caang di setiap ujung kota atau ujung desa apa ujung kampung geus beribrai anu tadina jarauh jadi dareukeut ngalangkungan baheula surat menyurat betapa jauhna ti dieu juratan ka Surabaya ayeuna mah teu kantos 2 menit dugi leres bae ka mana urang ari sugande ngartos jalmi teh seakan-akan kitu eta teh pertarosan ti Allah pertanyaan ti Allah ka hamba-hamba nu iman sok rek dipageuhkeun iman teh ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hei jalma-jalma nu iman, orang iman mengaku labbaika wa sa'daika ya Rabb. Muhun abdi dumuheus Gusti nohonan undangan salira. Nu dipimaksana kitu kaya-kaya kemajuan alam ayeuna teh. Maka labbaika talbiyah hatena mayun ka Allah. Kunaon talbiyahna dzikrullah di dinya dikir hopi nah hirupkeun da eta teh pada melangkang jeung nabi wa sumi'a fi sulbihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dzakarallaha ta'ala wa rabba jeung ka kuping dina tulang sulsum dina tulang surbi Kangjeng Nabi Muhammad naon dzakarullah eling ka Gusti walabbah sareng talbiyah at-tawajjuh mayun ka Allah teras dirinya so hirupkeun fungsikeun dikir hopina jalankeun di mana wae anu akhirna naik kana latifatur ruh di sana ada wilayah ketauhidan yang dirasakan oleh Ibrahim Khalilullah ku Allah diaturkeun titik sentralna aya di bapa aya di ibu nah bade dipelakan di dinya sok pelakan ngarah panen sapertos Ibrahim Khalilullah amin panena anu abadi dina rahmat anjeunna dina padola anjeunna so maka di dieu naik ka Ibrahiman naik tuluy akhirna ka Nuhan ge naik deui milari Nabi Musa ribuan tahun asruk-asrukan di padang mahsyar ya Allah tapi sadayana teu sangem kedah naon nyuhunkeun di hadapan Allah pergi marantena merasakan izin di hadapan Allah anu teu kinten izinna kantos zaman keur duniana berbuat sesuatu anu dianggap lepat secara hukum agama maka teu sanggup nuduhkeun ka Nabi Musa tatkala didongkapan teu sanggup izin ku Allah sabab kaula pernah baheula keur zaman ngalalana rek ka Mesir ternyata diudag ku utusan-utusan Firaun suruh sakaol rek ngabinasa Nabi Musa anu akhirna Nabi Musa mun menepis nakis luncik urang mah kakara mengeluarkan pukulan anu akhirna maot nah ieu teh dihampura atanaon teh sabab ka kitu isi di payungan Allah sok we dongkap jeung sugantuh ka Nabi Isa alaihi salam dongkap ka Nabi Isa 900 tahun apa 90 tahun begitu dongkap Nabi Isa ge teu ngawal izin saur anjeunna teu wantun
sabab ek teu kumaha isina kaula. Begitu kaula diangkat ku Allah karangi ger terjadi fitnah besar sehingga kaula didudukeun cik anggapan kaum-kaum apal bahwa kaula teh children of God, dianggap Tuhan, dianggap pangeran. Sebagian dianggap pangeran, dianggap anak pangeran. Iya, padahal kaula henteu menyatakan kaula sebagai Tuhan. Bahkan dina Qur'anul Karim aya di dinyana bahwa Nabi Isa wajihan fid dunya wajihan fil akhirah, mulia di dunia, agung di dunia, mulia di akhirat. Tapi lain kapasitas Tuhan, tetap Rasul Allah, Nabi Allah. Maka sebab begitu izin kaula luar biasa. Kaula teh padahal dina Quran ge Abdullah, hamba Gusti Allah, lain Ibnullah, Abdullah. Sok tah ku urang mah ngalangkungan thariqah jalan tepat sehingga bergetar rasa di dieu. Mayun ka Allah na teras. Itulah berarti sahib tahu, bapak ibu nyarengan ketauhidan mantena. Bapak ibu nyarengan ketauhidan aranjeuna. Ketauhidan aranjeuna teh nyaeta dasarna kemahabenaran Allah, la ilaha illallah. Ya Allah, hamba Isa-keun amin. Ya Allah, hamba Muhammad keun amin. Nabi Isa ge kalah miwarang didongkapan wae sebaik-baik makhluk, khairul anbiya wal mursalin, bahkan sebaik-baik para nabi sareng sebaik-baik para rasul. Dongkapan saha? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Didongkapan wae Kangjeng Nabi, ternyata nuju sujud anjeunna. Tatkala nuju sujud tumaninah mantena menghadap kepada Allah, ruh dan jiwanya, maka Allah maparinkeun pihaturna, irfarosaka ya Muhammad, irfarosaka, angkat mastaka anjeun Muhammad. Teras diangkat anjeunna atas timalan Allah. Nah, terus kitu kumaha? Maka isfalahu, syafaatan mereka aranjeunna nu karunya tos milarian para anbiya, para mursalin. Termasuk eta teh umat-umat Nabi anu teu parayun. Ngiringan sadaya. Ari tos kitu kumaha? Nya Kangjeng Nabi Muhammad diwidian kangge nyafaatan. Maka tos diwidian kitu nya anu kana surga kana neraka kana neraka. Da margi detik-detik tos putus asa. Umat-umat anu kalapir sehingga menuntut memohon, ya Tuhan tarapi duh Gusti tos teu kiat abdi engal ieu teh abdi teh bade ka neraka bade ka surga terus teu kiat komo neraka leuwih parah kan kalah menta diputuskeun keun ku saking tos putus asana. Ya Allah, prahara anu teu kinten dahsatna sehingga yauma yafirur mar'u dina poean anakna jeung bapana ge mungun papangi, baladna jeung baladna mungun papangi dina waktu sarita. Sabab naon? Sok sieun ujung-ujungna siriku serukeun. Tatkala eta penentuan nah rek kana surga, ya Allah. Betapa goncangna di dieu. Maka tapi hamba-hamba Allah anu parantos eling bertauhid, tumut kana perintah Allah, nabihan kana cegahan Allah di dunia na benar-benar karena ma'rifat ka Allah. Akhlakna semakin mengkilap dengan akhlakul karimah anu akhirna anjeunna mah keur batur pakewuhna, keur batur riweuhna, keur batur goncangna tenang-tenang. Hamba ahli dzikrur rahman di mahsyar barubungan aman taya kasulitan karena ridona pangeran la ilaha illallah. Di mana ayatna Nabi Muhammad jeung umatna sehingga menjadi saksi keur umat-umat nu sateu acana. Pidawa Allah dina surah Al-Baqarah ayat 143. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Nya kitu kami nyiptakeun aranjeun hei umat Muhammad, umat penengah.
Di tafsir yang lain, umat teristimewa, umat pilihan. Anjeun teh diciptakeun teh dijadikeun teh buat saksi keur umat-umat anu sanesna. Nabi Muhammad keur jadi saksi anjeun. Luar biasa. Berarti nyapaatan anjeun. Batak mudah-mudahan sing kiat katauhidan, kiat teras lempengkeun. Sabab memang umat pilihan. Nabi nanti nabi pilihan, pemimpin umat lagi umat pilihan. Ari kalarasan urang diciptakeun ku Allah sebagai umat Nabi Muhammad, maka munculkeun rasa syukur ka Allah. Kunaon munculkeun syukurna? Eling ka Allah maparin. Eling ka Allah nu parantos ngaturna ka urang, maparinkeun katangtosan. Kunaon eling? Nya dikrullah. Idza dzakartani sakartani kan pidau Kangjeng Nabi. Di mana eling ka kaula berarti eta keur syukur ka kaula. Dan dikir teh bakal naikkeun rasa syukur dina jiwa. Semakin pemahaman anak semakin kental, maka dikir itu akan semakin mengokohkan ketauhidan, mengokohkan, membukakan kemusyahadahan. Musyahadah naon? Rasanya sih sejauh mata memandang, paningali bapak, paningali ibu karena naon wae ditingali, tapi ruh sareng jiwa rasa sir bapak tembus kana duna. Dina hate cacarita sareng Allah nu kawasa, tapi badan mah biasa kempungan jeung balarea. Eker dagang, eker tani, hate mayun eling ka Allah. Eker damang, eker sakit eling ka Allah. Eker miskin, eker kaya, hate tetep dikir ka Allah. Kaya miskin, damang sakit, kaayaan bingung bunga, kabeh dikir tetep jadi rahmat Allah. La ilaha illallah. Eta panginten ngalangkungan manakiban anu ayeuna, mudah-mudahan we nya tos lami ieu ngalangkungan silaturahim, mudah-mudahan we abdi bapa dibarokahkeun. Barokahkeun urang sehatna, dibarokahkeun ibadahna, dibarokahkeun urang damel kumereb mayun ka Allah. Nah, sehingga ngajantenkeun urang dikengingkeun ku Allah, kenging ampunan mantena. Naon tak dah urang kana ampunan mantena? Sabab kacida lobana dosa urang di hadapan Gusti Allah. Maka ngalangkungan silaturahmi wasiat anu neme wasiat, maka cintailah Allah, perbanyak zikrullah. Cintailah Rasulullah, perbanyak sholawat. Cintailah diri sendiri dengan atas dasar cinta kepada Allah dan Rasul Allah. Karena lamun teu atas dasar cinta ke Allah dan Rasulullah, cinta kana diri mah sok loba offset. Ari loba offset nya kaditu naon dipeleset wae kana kamaksiatan. Ya Allah, maka cintailah Allah, perbanyaklah zikrullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Cintailah Rasulullah, perbanyak sholawat. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah.
cintailah diri sendiri dengan cinta pada Allah dan Rasulnya. Kumargi sok seueur urang dosa di hadapan mantenna. Kumargi kitu mangga urang sareng-sarengan ngucapkeun kalimat taubat di hadapan mantenna. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafini amalan maqbula wa wahabli rizqan halala wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Kirang mampu ngapunten kasuhun atur nuhun kasadayana, mugi Allah nyarengkeun deui di surga mantenang di mana urang tos saep jam tayangna akhirna dijemput ku mangrupi rahmat sareng ridho mantenang. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.